Yo para warlem uing ek nanya ya dengekeun geurah lah dengekeun. Yo ari batur ai lalajo video sok nepi karapih henteu. Tah, eta teh lalajo video teh kudu dilajon pi karapih yo. Ayeuna mah peraturan ayeuna mah retensi cenah retensi lain FYP hungkul. Ai retensi teh dilalajon tepi kaanggeus si video teh nya. Atuh syukur-syukur di like di komen nya tah anu mantak aya dolaran nempel teh cenah. Ayeuna mah retensi dilalajon nepi kaanggeus cenah. Da uing mah ari lalajo video nu batur nya ek resep ek henteu asa perasaan mah asa sok nepi karapih tara main scroll tara main setengah-setengah tah jadi nyaho isi cerita nanti sok baru bae di komennya di like nya tah mana ari lalajo video teh nya sing nepi karapih ka para konten kreatornya cuang silih hargaan pokona mah silih hargaan sesatu sama lain kudu lalajoan video teh nepi karapih danya karunya ladang babarawakan ya atau nu ladang more komedi ladang mikir ide tah hayu ulang urang silih hargaan uang dilalajoan ari video teh nepi karapih yuk babarengan ulah sok naon ulah sok main di scroll hungkul aya lalajo video teh dilalajoan nepi karapih da nomor retensi cenah nempel dolaran tepan eta dilalajoan nepi kang mana hayu sang babarengan lalajo teh nepi karapih pokona mah si hargaan be pokona mah ulah urang mah niat angge ngonten neangan duitnya neangan dolar mana sabab naon hesena da urang mah kapalang sok main HP nya jadi dilalajoan nepi kaanggeus video teh lami bermanfaat ka urang bermanfaatnya kanu nyieun video nu bermanfaat da aya dolarannya di lalajoan nepi karapih mah pancen pelaturan ayeuna mah lain FYP hungkul jadi retensi eta retensi teh gitu tah nu lalajoan pi karapih tak baru nempel dolar nanti tak gitu guys tong sok tanggal-tanggal ting sang babarengan yuk sang berjuang babarengan yuk warlem